Kita kembali lagi dalam Diajar Nyaryo Sunda. Kalau kita naik pesawat juga ada pengumuman dari pramugari atau pramugara. Nah, kalau kira-kira disundakan begini mungkin. Enggak. Penumpang anu dipihormat, ayeuna urang ibar ngangge pesawat Singa Angin nomor Pangapungan AG 22 jurusan Astana Anyar Dayakolot. Pangapungan ka Dayakolot bakal dilakonan salami 35 menit dina kaluhuran 10.000 suku di luhur cai laut. Calik di sisi jandela, pastikeun jandelana teu nutup, pagehan beubeur kasalamatan, ajekeun panyarandean kursi jeung dilepan meja hareupeun saderek sadayana. Sagala pakakas ngobrol ka tepihan sajabani telepon kepeul kudu dipareuman salami urang ngawang-ngawang. Nucan apal doa kasalamatan di koja payuneun saderek aya kertas anu tiasa dibaca ku para saderek. Hatur nuhun.